aya di mana ieu mah ya. Urang titah marah lauk urang kamari mah ngomong teh teu gawe cenah Aduh, sugan we itu. Anu teh gawe itu duh. Wah, Eh, keran wah. Mang. Ah, ya teh keur ngalamun ya teh damang atuh. Alhamdulillah. Iya iya. Heeh. Wa teh teu gawe. Heueuh nya eta teh nungguan sugan anu teh gawe kumaha eta mau emer. Urang teh rek marablau. Heeh. Oke asam korea. Heeh, kumaha. Daripada ulah cicing wae Heeh lah daek lah, heeh. Pangmarabkeun lauk. Heg, heg. Kajian kopi mah dianteran ka itu ka sawah. Heeh, Mau heg. di lobaknya. Heg. Siap. Siap. Daguan. Wah ka sawah heula tuh nya. Pokoknya mah engke dianteran kopi. Heg, Itu. siap. Ditungguan di sawah. Si Amang teh ieu kalau makan kurang marah belang seberang gitu. Laut. Eta parabna teh. Bangku ya. Sambil nungguan si Amang itu bau ngeunah ya gogoleran heula ya. Poa kopi carita nama cenah goleran heula sambil nungguan si Amang ya teh Aduh. Ada tiis jadi A few moments later. Itu teh si Uwa lainnya wah kalau kasar di titah marablau teh kudu digawean ieu mah ya. Titah marab kalakah sare tebaleg ieu mah si Uwa mah hanas mau kopi ya urang ya. Kalakah sare ieu mah kudu digawean. Gawean kurang.